mantep biasa. Allah teh ngarisian ka urang setiap anu kubalandang di alam dunia nu ngarisianana Allah dibacakeun ayatna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha eta Allah nu pasti pengaran. Tadi tas gadalil make mantek, tadi tas gadalil make Al-Qur'an, tetapi kan manehanana kok bisa demo ka Gusti Allah, protes ka Gusti Allah. Eta kapan lain ahli tauhid carita tauhid. Sebab can karasa Gusti Allah na eta mah carita tauhid, mantekan ku sia wujudna Allah, mantekan ku sia kidamna Allah, mantekan ku sia bakona Allah, mantekan ku sia mukhalafah li hawadisina Allah, dan selanjutnya can karasa mah tetep bae proposal jalan bae. Jalan bae kajen kumaha ge gering saeutik tetep bae ngaheuheuh